Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Salah satunya adalah suku Sunda. Dalam masyarakat Indonesia tumbuh dan berkembang berbagai macam kebudayaan. Salah satu daripada wujud kebudayaan yang ada di masyarakat Sunda adalah seni sesapian yang ada di masyarakat RW 07 Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung. Nah, bagaimana pergelaran daripada seni sesapian itu? Mari kita lihat dari atraksi-atraksi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isim abdi atas nami reng-rengan di pihak seni sesapian. Kecikal bakal na ieu sesapian teh nyata dongkapna teh ti kota Subang, nyata anu letaknya teh di Cibosi. Nyata dicana ka dieu melalui Bapak Madi anu kasebat sesepuh Kapungkur. Dikembangkeun deui nyata ku putrana unamina Aki Ono, diteraskeun deui nyata ku istilahna isim abdi anu dikembangkeun kangge kemeriahkeun 17 Agustus hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kesenian-kesenian selamatan atawa nyalametkeun solokan istilah Kapungkur. Hiburan-hiburan kangge di perkampungan hitanan atau nyunatan atanapi dugi ka ngaleuh naon wae biasa diayakeun.
mudah-mudahan ieu kesenian sasapian ieu teh cing tiasa dikembangkeun ku generasi-generasi penerus anu khususna ayeuna ku Pemda Taruna Karya bika anu kapalituna. Tah ieu kesenian ieu teh mudah-mudahan ulah duwikeun ka teu aya khas ti RW 7 RT 2 Cideung Caringin. Dina seni sasapian salaresna aya sababaraha filosofis anu ku urang sadayana kedah kauningan. Aya gambaran kahirupan masyarakat Sunda utamina nu aya di padusunan nyaeta gambaran dina enggoning gotong royong dina sasapian teh aya sababaraha wanda seni oge anu ku urang kedah kauningan. Anu kahiji aya wanda seni anyam. Hal ieu katinggal tina rangka sasapian. Margi sasapian teh didamel tina anyaman awi sasag. Anu kadua wanda seni tari. Naon margina? Margi dina kesenian henteu leupas tina gerak sareng rengkak paripolah anu ngamainkeun sapi. Dina sasapian oge ngajangelek seni musik anu langkung utami panginten mangrupikeun media hiburan rakyat. Nyaring jalur. Wah, lulus dia mau. Nah, saya, oi. Naik.
Tahan lah.
jamna tekan jamna. Buka jamna. Jamna buka.
kopi. Kopi. Ini nang. Demikianlah pergelaran seni sesapian sebagai satu-satunya seni tradisional yang pada saat ini masih tumbuh dan berkembang di warga masyarakat RW 07 Cideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung. Mari kita untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan kesenian ini. Kami mengucapkan terima kasih yang telah ikut membantu terselenggaranya pergelaran seni sesapian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.